Aya deui si koplok eta jelema nya. Aduh aing muni eueuh-eueuhna eta. Ngaharina ka Padedi koplok sia mah nya. Sagala Padedi disebut bencong anjing sia teh. Kabina-bina teuing atuh. Eta teh gubernur goblok anu dihina ku sia teh. Lain jelema sembarangan. Nah ari sia muni kabina-bina teuing anjing ngomong teh. Muni asa pang aingna, muni asa pang pinterna sia teh koplok. Hade ulah sok ngomong ka mana wae goblok. Bisi dia angkut sia. Ke lamun geus diangkut mah aing mah karunya we ka sia. Mesin alah kumaha ge goblok, ceurik. Sakitu teh aing mah koplok ulah sok ka mana wae ngaromong teh lah. Nu alus-alus ngomong mah tuh. Cing balek babalas sia teh. Mata kudu loba ngopi sia teh. Ame otak sia lancar goblok amun ngomong teh pake akhlak. Si koplok sia mah mun sangeunahna anjing ngomong teh sia. Aing ge teu wararani ngomong kitu koplok. Ka pejabat-pejabat mah da aing ngarasakeun jelema leutik kumaha lamun aing ditangkep rugi aing mah jujur wae tah.